Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji sinarangan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kudrat irodat Allah. Urang biasa mupal deui guna tolabul ilmi. Oke, sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum lidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu sadayana dina Al-Qur'an anu nganyatakeun yen urang teh kedah syukuran jeung urang teh kedah sobar. Nah aya pakuat pakait antara syukur jeung sobar. Adanya urang cing apa? Aya pakuat pakait antara syukur jeung sobar. Dua we. Aya hubunganana antara syukur jeung sobar. Urang Jawa. Aya hubungan antara syukur jeung sobar. Eta teh sebuah kesatuan antara syukur jeung sobar. Margi dina kitab Minhajul Abidin saur musannif ieu. Kultu geus muncak kaula. Saur musannif, ari musannif teh ibu pengarang. Saur pengarang kitab Minhajul Abidin ieu. Kultu parantos nyarios kaula anak tegesna kaula asyakiru ari jalma anu syukur bil haqiqati dina hakikatna eta layakunu mal bukti itu jalma anu syukur illa sabiron kecuali jalma anu berarti syukur jeung sobar teh aya pakuat pakait. Naon ari syukur ibu sing terang jeung baheula ari syukur teh nyaeta ngagunakeun fasilitas anu aya pikeun mika cinta Gusti ari Arabna mah kieu istimalu ni'amihi bimaha bihi ngagunakeun fasilitas anu aya pikeun mika cinta Gusti Allah. Eta cing apa syukur teh? Sakadiri syukur teh bocah teh.
ngagunakeun fasilitas anu aya pikeun nikah cinta Gusti Allah. Tong jauh-jauh teuing ya. Fasilitas anu aya di urang sadayana dina diri urang sadayana wah kacida moal aya jualan. Contoh hiji jantung urang dimimiti urang lahir sampai ayeuna tos aki-aki nini-nini ya namun teh mah eta jantung pernah diganti can eta we teu jauh soke buatan manusia nya ajeung damelan Gusti Allah ka ayeuna can ngadang aya jalma diganti jantung. Lamun geus lain we jantung menaon kok itu ngaran. Tah patut disyukuri eta we hiji maya jualan jantung ibu sok ikut kerja ngajual jantung ka mana ya. Terus ke berarti atuh syukur teh kacida pisan di jalma Islam teh kudu dilaksanakeun. Ya Allah, alhamdulillah. Itunya bahasana teh simkuring masih dipasihan kesehatan, jantung masih kene berdenyut ya, dep hirup kene. Urang teh tabarku ya Allah, alhamdulillah. Ulah bari ukur tapakur lain ngalaksanakeun amal ai syukur teh ibu ngagunakeun fasilitas urang sadaya teh kalau dicak Gusti Allah teh nyaeta kudu gawe ibadah taat ka Gusti Allah. Hubungkeun we syukur jeung sobat. Ari sobat teh kuatkeun nafsi anil taati anil maksiati anil musibati. Kumaha cenah itu? Ari ngaran sobat teh kuatkeun nafsi anil taati anil maksiati anil musibati. Apa? Apa? Tuliskeun atuh. Sok tuliskeun lah. Syukur ke apa? Ngaran sobat ke apa? Kumaha? Kayak kabudak naon cenah mah kudu syukuran teh mah syukur teh. Kita ditanya kan budak ayeuna mah jarlil geuning nya. Paling kan dibalik-balikkeun ka orang. Naon mah sobat, naon mah syukur. Berarti apa? Ari syukur teh pieu ujang, ari ngaran syukur teh ngagunakeun fasilitas anu aya pikeun mika cinta Gusti Allah. Naon cenah mah ai sobat teh kuatna diri pikeun taat tina taat ka Gusti Allah, tina nganyegah kamaksiatan, ngajauhan kamaksiatan, jeung naon ibu kuat nandangan musibah. Apa ini? Urang bolak-balik ari ngaran syukur teh nyaeta ngagunakeun fasilitas anu aya di urang pikeun mika cinta Gusti Allah. Ari ngaran sobat teh kuatna diri pikeun taat ka Allah, pikeun ngajauhan maksiat. Jeung naon hiji deui? Jeung kuat dina nandangan musibah. Ngerti? Berarti aya hubungan antara syukur jeung sobat. Lamun jelema syukur pasti eta jelema teh soke ayeuna jelema syukuran pasti sobat. Naon sabar? Karena osok taat ka Gusti Allah, ngajalankeun parentah-parentah Gusti Allah. Tur deui ngajauhan tina maksiat. Terus deui kuat dina nandangan musibah. Ngerti Bu? Ngerti? Ada yang ngerti-ngerti ditanya tuh bisa. Tanya heula. Ngatos?
beres-beres ya tane.